nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mentek ya nu ngahartikeun merubah nasib salah eta kudu sok baca ieu. Ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Pan jadi kos kitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu jieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah. Saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa neuleun nu geulis ya karim. Masyaallah karim. Ceuli bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah. Irung gitu kena bisa ngambil nu sengit-sengit. Ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu kene dubur gitu kene kubul. Ya Allah masih produktif, masih kene istimewa. Subuh sakumaha alif teger luar biasa. Aya nu kos wao lan apa atau madu. Ya Allah lempang masih kene sehat nikmat ti Gusti Allah. Aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing ayeuna melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling sia rasakeun sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting ti ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hate abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang ka mushola ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh. Ulah alhamdulillah cenah ieu mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat. Wah masyaallah ai salat henteu. Ai salat henteu. Blaon aja. Ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana. Tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sungut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Praktekkeun ku awak sok gerak pakai sholat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagai ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikeun kauntungan alhamdulillah ke katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by a Fortuner. Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tegaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah fortuna. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing ketika bersyukur
lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan siapa tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur kai gurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing tetesnya ternyata ku tutang kote tengena kagarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku ini berapa ini nih buat monyet saya ambo masya Allah ya kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha duit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngambeuk kana majelis salim nu tata dina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres bae kuari manggeus boga Fortuner nya teh encan boga Alphard encan boga baby band kakarak Fortuner doang beuh minggu geus aya di puncak nyebut lagi geus aya puncak punclak geus aya di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeli kunyana sewa kunyana salin ganti awewe kamari orang Cina kuari orang Korea orang Subang mah jeung Karawang geus tama jalan kacai kufurnya na Masya Allah karim moal kebal deulekeun cabut kasehatanana cek darah waduh gulanya ada 1.500 mah yang bener ini dokter gak salah iya di situ masih kuat itu biasanya 1.500 udah pak mati saya baru dengar 1.500 biasanya cuma 300 400 500 ini 1.500 gak tahu ini alat apa salah ya pak bagaimana ya yang jelas ini 1.500 udah ini mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya sial jasa cabut gua Allah karibatan anak Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atau pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahna ambo pemajikannya kayak bingung dokter tolol naon dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900 udah siap-siap dah kesono geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari leumpang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah Masya Allah konsul deui ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak gak seberapa tapi sapi waduh sial tak dokter urusan anak sepak ya bayu dokter hebat ya pokoknya asa dibunuh asa di dokter ya Masya Allah itu orang bilang katanya apa panasan daging apa namanya kambing salah sapi yang lebih dahsyat boleh dah makan kambing udah nggak apa-apa penting sampai rumah makan daging nggak lama lagi dah dok gimana sih dok lah iya cabut ku Allah awas teka rasa tak kurang Allah maha segala-galana Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah delekeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok kabaheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia dan bisulan dampal suku sia sapatu dibabawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan itu sepatu kudu di pundak aing boga ngan bisa dipakai emang kunaon bisul dampal suku aing
tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Nah, gitulah selalu. Baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Beuh kamu sholat ka masjid ka majelis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho nu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak, wayah rajaban nyana di Bali. Geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, aya di Singapura nyana. Allah karim, pohara ye barang jadi bos teh. Orenganan hate leutikna mah ceurik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan deuk jam sabaraha bae ceklak masalah. Barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang. Geus berobat-obat diurut geus diurut, masyaallah. Tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pamajikan opat. Geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae, mumpung ora keneh kula dek balik bae ka. Sina naonan, teu naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal hiji dia nyana hirup sorangan bae, goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup, luntang lintung nyana. Baliknya nangkep guguling, naonan. Ya guguling mah urang nangkep cicing bae. Panu mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa. Ai guguling, atuh. Mendingan jeung kebo atuh. Keboona bisa nejehnya na. Nah, ieu kunaon ieu? Nikmat teh disyukuri, nyana endahan dikufur. Teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan, masyaallah. Ieu keur perorangan awak. Cabutlah mata, cabutlah celi, cabutlah huntu. Kuari mah geus teu bisa nginum es, asal nginum es bebes sing renteng. Ka mata kararasa. Sadis teh ieu es, musuhnya jeung es. Anu tadina jeung es teh jalan menyatu, iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran. Kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing. Kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh, lauk asin musuh. Atuh kabeh musuh. Kuari mah daharengan jeung kentang doang. Kitu beunang make uyah. Cek pamajikanna, isuk pageto mah geus teu kudu dahar. Naon sia ngomong paeh ka? Sialah lawan kaya duit boga mambalayah mobil. Ayo imah hambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah. Barang teu daek hudang. Mereuh mangkaning nikmatud dunya salasa, nikmat dunya teh ngan aya 3 doang. Geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2. Nomor kadua aku belah nyium, nomor kaditulu, nomor katiluna idkhalu zakar. Ngabebaskeun si eta. Geus sakitu. Kanikmatan dunya anak wari dicabut. Teu bisa hees konsul ka dokter, mobil ambalaya, imah mewah, kadaharan loba teu bisa hees tersiksa aja. Ayo sia. Masya Allah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal. Atuh geus aya mah aya tapi geus eueuh hasrat. Nek kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah. Ayo ese jasa. Aduh aing teh hirup kos ge jasa. Pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka. Sia kurang kitu atuh di naon cecena teh hirup oh mangpaatna. Ai kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia. Nganyerikeun hate aing sia. Kuat. Dicabut ku Gusti Allah. Ieu naon? Nikmat lain disyukuri tapi dikupur. Tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah beuh tadina susah. Tadina mangan sakadar dagang leleutikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae. La in syakartum la azidannakum. Santunan yatim piatuna terus, fakir miskinna terus, beuh tatangga-tatangga terus. Nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah. Tadina boga mobil teh kekarak 10 kuari mah geus 100 hese make kan. Mobil ngan dideleukeun doang hese make nu mana ieu sih make mobil ieu 100 na baik-baik kabeh.
Ya Allah, ya Rabbi. Sepatu 100. Sendal 100. Hese makena. Hese makena tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 sia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing mah nyewa ge. Wah hebat amat teh jelema nya. Beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae. Ambuh par. Sepatu aing parake los Gus. Sendal aing parake los. Asalna pamajikan aing bae dipake Gus ya. Bahkan Aisyah butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah. Aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui. Boh tak bojore amat cak pamajikanana. Beusi batur butuh. Aing deuk jadi sahabat Ansor sakeuna teh. Ka ulah sok leuwih ngomong ka. Ya Allah, orang ge sahabat Ansor kos kitu mah. Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah. Di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah matak hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno terus ke Irak kemudian ke berbagai negara tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno lain lalagaan, hebat Bung Hatta luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100.
RW gitu kene, RK gitu kene. Ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakan di tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeusna datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan kaistimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Khalid bae ge. Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Khalid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Khalid, tapi kuari NU kuari iraha mincak musola. Kadenge ku ceuli dia. Da kumaha nuturkeunna dia. Ieu naon ieu? Berubah ieu kan deuk nyaritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai. Eta partai atau komo negara. Eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis mah urip sekarang rebek ge. Masyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan. Kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita, kemahakuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang, dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu. Mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gada reket jadang geus embungin. Aduh, ieu mah abab lain naon cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cileuh segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cileuh. Ya Karim, leho hejo. Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Kuari di barare salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun, adem ayam 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan. Dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa. Dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang. Dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa.
ketika dijajah urangku perpolitikan jeung perekonomian teu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah masyaallah karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik klub doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh bahaya teh uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong hanya hanya oke kan hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga make nekole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Iya, politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teh dipertahankeun teh dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem anja Tangerang aman sia mah amin bae puku Tangerang geus sarua hayu sia antara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah gelekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade sanyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI itu kusuboga abri kugu NKRI mah bangsa Indonesia telurut kanyana urang pajar teroris telurut kanyana urang teh pajar PKI kumaha coba
hirup di negara orang seperti eta kondisina kuari. Awas nikmat kembalikan orang pakai syukuran ka Gusti Allah. Merdeka anu geus sekian tahun orang syukuri ka Gusti Allah. Politiknya coba orang beneran deui, atuh ngan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR. Atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing. Tik baheula aing hayang jadi DPR teu kapilih. Dek acak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing. Kumaha urang nikmat ya nikmat. Masyaallah karim. Dirubah kuari nu jadi hulu politik kafir, nu jadi hulu ekonomi kafir, nu jadi hulu budaya kafir kuari. Masya Allah karim teu karasa. Mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus sembung sakola nyakelan HP bae rasakeun ku sia. Geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah kiai anak teu daek sakola cek nya main HP bae. Nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede. Puguh makna ge dagang uleg. Motor gede aing inget mega uleg tatung-tung geus pota bahasa uleg. Atuh jalamu macan dagang uleg doang anak yang motor gede. Asal geus bide balikeun motor emang daek sakola tuh moal. Jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek. Dia teh kumaha ayo sia kawalahan. Wah. Berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya. Iyalah hasil jajahan kafir. Ngesabara juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Quranul Karim. Jajahan kafir alhamdulillah masya Allah berhasil. Dijajah ku kafir. Ngesabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual. Geus dijajah ku kafir melalui cek. Dijajah ku kafir melalui etol. Dijajah ku kafir melalui e-money. Dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin, di luar aturan Riyad Takrib. Urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nya. Balanja di mana urang teh bayar di mana. Bayarnya di mana, bayar di mana geus teu bisa terima meuli. Jangan ge make kaca. Geus, dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh. Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek. Ketika orang transaksi make cek, kumaha dibahas di Bahtul Masail. Kemudian kuari dibahas deui tentang etol, perpindahan uang melalui kartu. Kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh. Mun leungit berarti sarua jeung leungit duit. Kuari aya emani anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh koskara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai. Geus teu dibahas kuari jadi dibahas ya kitu-kitu keneh. Dibahas ku urang masalah kredit, minggu dibahas haram kredit anu 2 akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol endeu kumaha hayu sia jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas, hanya berapa persen kiai nu make jak kiai na ge boga showroom. Jak kiai na ge boga HP-na opat kiai boga HP-na. Saha cenah kiai na ulah loba omong ulah culak-culak opat. Atuh kobo pedagang. Berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana? Yuk kita gerak dan bagaimana? Coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan? Kita sedang dijajah, terlena bangsa. Sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian dan menang dia. Sehingga dilindungi dia. Yang namanya punya uang dilindungi. Apapun kesalahannya, yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur.
Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahasa. Asal nentang pemerintah, tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI nu saha nu sabenerna mah perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat. Nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi, cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri. Lain lalaga. Anu emas, anu perak, anu besi, termasuk uyah dibawaan ka ditu. Kembalikeun ka dieu, urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah, pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil memeh Amerika memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin make surya Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin tahun 81 kula mah inget bae pinter kula mah beula ge sia ngarana sombong aingnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kurang aya berita-berita kos kitu masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibie dipermasalahkeun, diperdebatkeun dan tapi Habibie juruduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibie. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Sia kurang yang serikeun ka aing. Tahun 81 masih keneh lain lalagaan gua lama. Kula di Bandung hari teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih keneh loba-loba deui. Hari tadi permasalahkeun tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang gitu orang Garut teh, Wida Hadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat, setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten aya nu muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos kitu teh masih aya di otak kula. Pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang mah Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri ge eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus deui ti heula. Cianjur gitu-gitu gembo, masya Allah luar biasa. Terus ke Bandung manggeus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia. Sebab Indonesia mah negara teh dua alam. Hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana. Emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain. Aya anu keur kieu bae. Ke rumah mantra-mantra. Terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dinya, leuweung gede deui di satu kamar. Dahsyat di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia. Kudu aya dua izin zahir rakyat jeung bangsana. Izin gaib tadi. Tadi Haji Pendi jadi presiden. Ngan kudu gaib langsung dibanting wae. Mantap kuru teureun-eureun datang ka kuar. Geus cenah moal jadi presiden RT ge moal. Eta Indonesia mah aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wiratanu Datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna? Lain sembarangan manusia. Lantaran nyana bisa di dua alam, alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ila Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia teh. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta,
nu mantak tumbang kerajaan-kerajaan, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan dahsyat wahara. Hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk kadinya. Nah, ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran mali teruskeun sia kuaing. Moal wakalan anu teruskeun kuaing. Ye, sakedeung deui ke lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila na kuaing dibahas. Ngaraji sia ka aing. Sombong amat aing keur sombong. Kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing. Bener di lain lalagaan. Kula kuari geus aya anu mere baju merah putih. Kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih, ku kula ditanya, "Ti saha ieu?" "Ti kesepuhan." Kuari kula geus aya anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Ye teu minggu kamari ku kula dibahas, merah putih. Ieu naon ieu kaharepna? Nah, awas ye, bahaya gede. Nikmat awas kembalikan. Urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya, sebab ieu geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI, nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa. Tidak, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat. Syukuri ku ari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi, urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok, bere penerangan syukuri ka Gusti Allah. Insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali. Nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan, gandum subur, korma subur, sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah hitam menjuing. Anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah. Anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna kuari kadaharan kamakmuran pake maksiat, aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah. Datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran, dibalas seddi an sabilillah, nahan tina sabilillah, bahkan merangan para mukminin. Datang Kangjeng Nabi lain disambut, dikufuri, kemudian Kangjeng Nabi dianiaya, sahabat dianiaya, tidak sekedar dianiaya, diusir Kangjeng Nabi ke Mekah, hijrah di Mekah ke Madinah. Tunggu cek Gusti Allah, siksa bakal datang ka sia. Terus datang ke ayeuna. Ketika urayan-urayan ulama diabaikan, delekeun. Ulama na moal nanaon, hanya mohon kepada Allah, ya Allah nyangakeun sadaya-daya. Abi entos masihan penerangan. Adapun urusan ka itu na Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya. Ketika umat nurut ke aturan Allah aman. Bersyukur ketika teu nurut tetap bae kufur, tetap bae musyrik, tetap bae maksiat. Tunggu siksa Allah. Urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh. Tuh hargaan biasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur. Jelema anu tadina di bos-bos, tadina di bapak-bapak, tadina di ketua-ketua, di komandan-komandan, beak kabeh kucai, tidak ada nilai. Sebab nu bogana Gusti Allah. Ulah sampai terjadi 2 kali. Disusul Pangandaran.
susul deui Cianjur, susul deui Yogyakarta, susul deui berbagai angin beliun. Sebab naon? Can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah. Ieu ku ari wali-wali Allah, ulama-ulama, lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta besi disiksa. Pandeglang, Banten besi disiksa geus puguh. Jawa Timur, Jawa Tengah, umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah. Da kumaha? Mata kembalikeun geura-geura urang syukuran ka Gusti Allah. Sebab Allah wa annallaha sami'un alim. Sanyana Gusti Allah maha ngarungu, maha uninga. Kakupingan ku Gusti Allah. Kakupingan ku Gusti Allah, kauninga ku Gusti Allah lempang-lempang na manusia, hate-hate manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate-hate kiai ka deuleu ku Gusti Allah. Ka mana sia lompatna? Ketuhanan apa keuangan? Hah, henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti. Ya. Ya minim lah berkat bah cenah Gusti. Hampura we teu masa kitu jang anak cek nya teh. Incu kula loba di imah. Atuh kunaon pake alasan sia ngariung incu. Masyaallah kayak mal kebel di debabetkeun sabaing. Sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh. Beuh masyaallah rumus Pancasila menang di Al-Qur'anul Karim. Anu sakitu hebat tangkal kayu, aya kapas, aya pare dan lain sebagainya. Ieu adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan jeung persatuan NKRI. Mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah, ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah, usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah, sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah, terasa kemerdekaan Indonesia, terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia, terasa keamanan Indonesia, sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.